100 ewang. Siap. Oke lah. Nyapik, udah nyamperin si bos areta. Sip. Panas-panas teuing. Ya bos, kemana wae? Di teangan. Di teangan. Rek naon kitu mak neangan urang. Yo bos, si Opik teh gering. Rek dibawa ke Pak AA. Dimasukan AA rek mauran yang ongkos-ongkosna lah gitu. Si Opik gering. Gering naon mak atuh mun kudu dibawa ka PA. Apa stres ayeuna mah gitu si Opik? Tah eta bos, si Opik teh stres. Si obos ignitif, mari ngalongok ka ditu. Kek. Moal nipu deui kitu ya ka urang nya. Aing sok palawur geus stres gitu si Opik aing sebebeakan ngobrolna kan. Duh, aing mah karunya teuing mah si Opiknya. Duh, yo abi mah ignitif atunya, yo 200.000. Mak. Yo, Mak. Buat tuh bos, tapi ketitipan maunnya. Dungakan si Opik ngasih gerak cager, maun darek makat ayeuna. Nuhun.